Coba ada air putih tidak? Terima kasih. Ya, 5 menit saya berbicara insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yuhibbul ulama wa yukrimul ulama wa yuwakkirul ulama wa innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum amma ba'd. Para alim ulama, para sesepuh yang kami muliakan, kami datang ke tempat ini tidak untuk memberikan tausiah, tapi datang ke tempat ini untuk mencari keberkahan dari Mama Yang Ibrahim. Saya merasakan banyak ketika saya senantiasa ziarah kepada beliau. Urusan-urusan dunia kami diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Mama Yang Ibrahim sangat sempurna menurut saya. Ketika siapapun datang kepada beliau, bertawassul kepada beliau, insyaallah hajatnya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Indramayu, ketika kami datang ke Cipatik dan buka majelis, kami datang kepada beliau meminta izin, meminta doa, meminta restu. Alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, beliau pun seakan tersenyum kepada kami karena kami menyebarkan ajaran Islam. Karena kami membawa apa yang dibawa oleh beliau. Yang dibawa oleh beliau adalah ilmu, walaupun kami mungkin tidak sama dengan beliau. Ilmu kami ilmu zahir, tetapi ilmu beliau adalah ilmu zahir dan batin. Beliau takut kepada Allah, tapi kami belum takut kepada Allah. Syarat daripada ulama akhirat seperti yang dijelaskan oleh Allah, wa innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Takut kepada Allah, itulah beliau Mama Yang Ibrahim, dan juga wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus aulia yang ada di kota Bandung ini. Kami datang ke tempat ini mengharapkan syafaat beliau, mengharapkan keberkahan beliau. Maka insyaallah apa yang kita harapkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kami yang mulia Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, beliau pernah mengatakan, hinama naltamisul ilma wajadnahu fil kutub, wa hina naltamisul barakah la najiduha illa fis salihin. Ahlul ilmi kathir wa ahlul barakah qalil wal jam'u bainahuma aqal. Kata beliau, ketika kami mencari yang namanya ilmu, kita akan dapati di dalam kitab. Tapi ketika kami mencari keberkahan, kita tidak akan dapati kecuali diri-diri orang soleh. Orang soleh sangat jarang, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Walaupun tidak akan pernah berhenti, bahkan aulianya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kurang daripada 124 ribu wali. Fi kulli zaman, setiap zaman tidak pernah kurang 124 ribu wali. Jadi dengan keberkahan wali-walinya Allah, dengan hidupnya beliau, para aulianya Allah Subhanahu wa taala, maka Indonesia insya Allah dijauhkan daripada segala musibah, amin. Corona yang mungkin saat ini lagi gempar akan hilang insya Allah dengan keberkahan aulianya Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak haul-haulnya para aulia dibuka kembali, semakin cepat hilangnya insya Allah corona, amin ya rabbal alamin. Kembali kepada cerita tadi, ketika kita mencari ilmu, kita akan dapati di dalam kitab,
Tetapi ketika kita mencari keberkahan, kita tidak akan mungkin dapati kecuali pada diri-diri orang soleh. Ahlul ilmi kathir, orang yang punya ilmu itu sangat banyak. Wa ahlul ilmi qalil, ahlul ilmi kathir wa ahlul barakah qalil. Orang yang punya ilmu sangat banyak, tapi orang yang punya keberkahan sangat sedikit. Apalagi kalau seandainya terkumpul di antara dua tadi, antara ilmu dan keberkahan, sangat jarang sekali. Dan kita saat ini berada di hadapan beliau yang terkumpul daripada dua ilmu dan keberkahan. Maka siapapun yang datang ke tempat ini, insya Allah pulang mendapatkan hajatnya, amin. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dijelaskan oleh guru daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sayyidina Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, ketika beliau ditanya apa kemanfaatan daripada ziarah, beliau mengatakan ada dua. Yang pertama adalah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang paling sedikit. Sedangkan yang kedua adalah mendapatkan kedudukan yang diziarahi. Maka pastinya siapapun yang hadir di tempat ini, pulang insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan berbicara panjang, tapi saya ingin mendapatkan keberkahan dari guru kami di Malang, yang mulia Samahatil Imam Al-Habr Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. Di dalam kalamnya beliau mengatakan satu atau dua kalam beliau yang mudah-mudahan manfaat buat kita semua, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, ayyakunal insanu fi qalbil wali ahsanu lahu min ayyakunal wali fi qalbih. Lianna ar-rahamat wal imdadat tatanazzal ala qalbil wali fatusibuhu minha, wa ammal akhar fa huwa yabqa min nafsihi ayyataqarrab ilaihi. Kata beliau, seseorang di dalam hatinya wali itu lebih baik ketika di hatinya ada wali. Kita saat ini berada di hadapan Mama yang Ibrahim, dan beliau adalah hayyun fi qabrih. Saya yakini itu. Beliau hidup di alam kubur beliau. Karena kita sering mendengar apa yang diucapkan oleh Rabbul Izzah, bahwasanya bahwasanya bahwa asyuhada la yamutun, mereka tidak meninggal dunia, tetapi mereka hayyun, mereka hidup di alam kuburnya. Maka saya yakin bahwa beliau hidup di alam kuburnya beliau dan melihat kita semua. Seseorang, tadi sudah saya katakan bahwa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menyangka bahwa orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati, akan tetapi mereka hidup di alam kuburnya, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir dikatakan bahwa diberi rizkinya beliau-beliau para syuhada, para ulama tadi adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kemanapun mereka pergi. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Dan saya yakin bahwa beliau saat ini pun memandang kita, melihat kita, dan insya Allah mendoakan kita. Doa yang dipanjatkan oleh beliau lebih diterima insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada doa-doa kita. Bahwasanya ketika di dalam hati seseorang ada wali bagus, tetapi ketika di hati wali itu ada kita, itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena yang namanya rahmat, imdadat itu akan turun di hati wali dan kita akan mendapatkan curahan rahmat itu tersebut. Tapi kalau seandainya kita di hatinya ada wali, berusaha apa? Untuk agar di hati wali itu ada kita, dengan menghadiri khol, dan pastinya tidak ketinggalan untuk memberikan Fatihah untuk beliau. Maka insya Allah di hati-hati wali ada kita, maka pastinya kita akan selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, idza jalasta indal wali ma asabakal matar asabatkar rushushah. Apabila kamu duduk di hadapan walinya Allah Subhanahu wa taala, jika tidak mendapatkan matar, hujan, maka kita akan mendapatkan cipratan.
cipratan rahmat, cipratan keberkahan dan sebagainya, yang insya Allah hujan di tempat ini deras sekali. Seandainya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ada hadir di tempat ini, kemudian melihat dibuka hijab sama Allah, begitu deras hujan rahmat turun di tempat ini, maka pastinya kita akan mendapatkan semuanya. Amin ya rabbal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sekali lagi datang bukan untuk ceramah, tetapi beliau ajengan dan memerintahkan saya untuk berbicara sedikit. Mudah-mudahan manfaat buat diri saya pribadi dan juga buat antum semua insyaallah. Dan insyaallah minggu ketiga, malam minggu ketiga kami bikin majelis di Al-Ikhlas, dan insyaallah saya niatkan juga untuk mengadakan haul Mama Yang Ibrahim Rasul. Ya, jadi diusahakan untuk bisa hadir teman-teman GADMI pada minggu ketiga biasa acara minggu kedua di Masjid Al-Ikhlas, pengajian rutin, dan juga kita niatkan haul Mamang Yang Ibrahim. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kehadiran atau kehilafan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat anu kalintang ku beribados dicintai, nu kalintang dimuliakeun, wabil khusus para habaib, para ulama, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan daerah, wabil khusus oge sadaya sewuputu karuhun Cipatik, karuhun Mahmud, anu dina ieu saat secara kebetulan ngempel sareng. Kumaha bangna secara kebetulan? Karena pribados sama sekali Akang Al-Burdah henteu pernah ngadamel panitiaan jarah masal dina tahun ieu. Nemawi leres sakumaha himbauan pemerintah anu dipasang plangna di payun, urang dina saat masih gawat, walaupun memang henteu segawat ngawitan. Margi PSBB kanggo wilayah kabupaten parantos mulai dicabut, walaupun tetap urang kedah nganggo ngajalankeun protokol kesehatan. Pribados ka dieu rek jarah ka karuhun, lain karena aya kepanitiaan oge, lain karena aya instruksi ajakan ti sahabae panitia anu biasa. Pribados marek jarah we ka karuhun biasa gitu, unggal tahun osok jarah. Ieu nu hadir sararea erek nanya sararea ieu teh aya nu ngeprak eueuh. Asing awas silih saksikeun ieu. Bising ke nuding ka Abuya Simpang, nuding ka Abuya Al-Burdah, kayak gitu kan? Gitu. Hiji eta, jadi sadayana ieu teh inisiatif pribadi masing-masing.
Nah gitu. Soal masalah ieu aya son jeung sabangsana duka teu apal ya. Pribados teu pernah ngadamel WA khusus ajakan jaran teu. Ya, ieu mah hanya kebiasaan wae pribados jarah nu jadi incu kanu jadi karuhuna. Marhaba ahlan wa sahlan. Tuh. Pangarsa Abuya Al-Burdah oge hadir da teu aya kepanitiaan sadayana oge nya. Alhamdulillah jadi peryogi klarifikasi ya ti pribados ti Akang Al-Burdah ya oge ti seueuputu Eyang Mahmud bahwa ieu jarah sadayana ge spontanitas leres henteu tah tos kitu ya bilih aya anu naroskeuna ieu teh rame-rame jarah masal da duka atuh kumaha ieu mah da kebenaran we bareng ieu mah kitu ya jarah tah kitu kasadayana nanging sok sanaos kitu da sadayana ge ari di Indonesia mah ya mayoritas umat Islam jadi moal bireuk kana bab jarah komo ngaran nu jadi incu kanu jadi karuhuna ya kaduana ieu jarah teh asa kalian we ieu mah urang dijadikeun alat atawa wasilah keur ngadoakeun sararea ya bangsa jeung nagara urang sadayana khususna ya umumna mah sadunya terutama tina COVID-19 teh muga-muga saengalna ku Allah dibuang ya COVID-19 khususnya di Indonesia umumna ti sajujahna salam dunya karena urang ngarasakeun sararea tersiksa ku COVID-19 teh ya tersiksa pemerintah di mana wae tersiksa ekonom di mana bae tersiksa para ulama umat Islam nu biasa salat Jumaah jadi teu salat Jumaah walaupun jaga agama ya boleh saja dina saat-saat anu memang aya uzur anu biasa berjamaah di masjid nu biasa ngaji pengajian umum ya ayeuna sararepi di mana-mana ieu kan sadayana tersiksa masjid menyedihkan nasibna majelis taklim pasantren menyedihkan kan nasibna nah ayeuna urang alhamdulillah kanggo khususna di Jawa Barat ya umumna di Indonesia seueur provinsi-provinsi anu parantos biru gitu termasuk mana termasuk Jawa Barat di Jawa Barat ayeuna umumna kabupaten atos dinyatakan aman tapi tetap kedah menjaga protokol kesehatan. Naon protokol kesehatan teh utamana nyaeta make masker gitunya naon deui mineng cuci tangan gitu lajeng jaga jarak gitu ieu protokol kesehatan tuh teras ieu pribados ngiri ngahimbau ngabantos ka oge ka pemerintah oge merupakan kewajiban antara sesama supaya terjaga tina penyakit karena agama Islam diturunkan keur ngajaga manusia kan lahirna batina dijaga harta bandana dijaga kan akalna agamana dijaga tuh turunanana jeung kahormatanana ge dijaga artinya segala suatu ya, dijaga ku ajaran Allah Jalla Jalaluhu wahdah maka urang sadayana kudu silih geuing di antara urang sangkan urang ulah ngalakonan sekecil apapun hal anu ngakibatkeun kana karuksakan kana kacilakaan kana karugian kana kahinaan kan kana kamunkaran
lahir batin boh keur pribadi urang, boh keur nu sejen, hatta ngaruksak mah ngahinakeun mah gitu ka sato hewan ge teu meunang, ka non muslim ge teu meunang. Ajaran Islam ajaran anu ngangkat harkat martabat kabeh manusia. Non muslim ge kaangkat ku ajaran Islam ya. Eueuh nu dirugikeun ku ajaran Islam mah mun urang Islam aya di tengah-tengah non muslim anu dirugikeun kabehana ge bakal untung. Satu hewan moal aya anu dirugikeun, moal aya anu dicilakakeun, moal aya istilah barang goreng patut menurut pandangan Islam mah moal. Mun aya bonteng tuluy disebut ku urang petot ta eta teh geus dosa ceuk ajaran Islam mah. Kana bonteng eta teh lain ka makhluk hirup. Ya, kana bonteng eta teh naon sabab ieu bakal nyeret kana penghinaan kanu ngadamelna. Tuh. Eta geus teu meunang dina ajaran Islam. Da urang sadayana pada uningan, da urang silih geuing. Ayeuna alhamdulillah secara kebetulan ceuk urang ari saur pangeran mah ieu teh da geus titis tulis ti ajali kabehana ge geus ditakdirkeun ku Allah di azalina yen dina ieu saat teh rek bareng ngariung teu jarah di makomna para wali-wali Allah. Ya, alhamdulillah tetep ku urang disikapi kalawan syukur. Alhamdulillah nya sakantenan we da ieu mangarana ge geus dikecemplung kagok brontok kepalang cerambang ditamahan meureun sakantenan aya nasehat, aya ilmu, silaturahmi, komo sabada boboran. Ti pribados atas nama pribadi keluarga besar pangarsa apa di Cilegon termasuk Al Burdah oge Abah Haji Dayat oge sadaya dulur-dulur dina ieu saat kasakabeh dulur-dulur seueuh putu karuhun Cipatik mah mudu khususna gitu kan atuh umumna mah gitu kan anu kakuat kakait sok sanaos tina sisi nasab ya jasmani eta henteu aya nasab nanging aya nasab ilmu jeung sabangsana nya tah nyangakeun boboran siam kasadayana minal aidin wal faizin hapunten tina sagala kalepatan kaluputan muga urang sadayana sing dilebetkeun kana golongan anu baralik deui kana suci seperti orok anu kakarak lahir tina rahim indungna sing dihampura kabeh dosa-dosa urang sadayana ditutupan kabeh aib urang sadayana oge dikabulkeun sakabeh doa urang sadayana. Mangga Habib tuh Habib ge kalaresan deh sareng jarah deh Masya Allah. Mangga Habib tinggi. Abunten tina sagala kalepatan kaluputan anu karaos nu teu karaos oge sawangsulna teu aya dina ati sangkaan bahkan teu aya dina ati nu karasa ku pribados boh dulur-dulur sararea boh luar ti dulur-dulur muslimin muslimat anu nyieun dosa ka pribados. Nanging ieu mah dek waksa balaka mun bae aya nu samar gitu kan aya anu nyieun dosa kadzaliman ka pribados jeung kulawarga khusus ti pribados jeung kulawarga mah tuh jalan gede sasapuan diamparan ku pangampura dihampura segala rupana kasalahan kalepatan kaluputan siapapun
komo ngaran dulur sorangan ya. Nah, sagantenan meureun ayeuna teh da ari pribados mah jarah kakaruhun teh ya. Ieu mah keur pribados we dek disebut we ngaji pek. Disebut we ilmu pek. Ieu mah henteu we ukur ngacapruk ngadongeng pek. Ieu mah pribados rek ngomong nahan cenah ti sausti simpang make aya di dieu ayeuna gitu kan. Pribados dongkap ka dieu teh gitu. Kahiji mangrupakeun kewajiban. Ai kewajiban mah beda jeung wajib jang. Kayak istilah kewajiban mah gabung-gabung gitu, barang sunat oge gitu kan. Gabung-gabung barang wenang oge, begitu dijieun aturan disebut kewajiban gitu. Lain kewajiban syar'i gitu kan. Ai syar'ina mah dah hukumna sunat. Bahwa kewajiban ieu nu jadi insuk nu jadi karuhun. Ya. Kudu jarah. Kewajiban anu hirup muslim tuh kan kanu maut kudu jarah. Eta teh pasunatan teh kudu jarah, kudu ngadoakeun, kudu mangmentakeun hampura. Jarah teh ieu teh di antara kewajiban muslim kan bagi sesama muslim kan. Pasunatan dina kahirupan nu mangrupakeun ibadah jelema muslimah dididik ku pangeran kan ulah ukur keur hirup wungkul. Kanyaah kadeudeuh kahadean kapapada teh kudu manjang. Kudu nepi ka di surga babarengan we kitu muslimin mah. Najan dulur urang muslimin teu wauh sama sakali gitu kan. Keukeuh we kudu didoakeun ku urang, kudu dipangmentakeun hampura ku urang. Mun maot kudu disolatan ku urang. Dengan kudu di mandian ku urang, kudu di kapanan, kudu dikuburkeun. Tuh. Teu ngatur ieu teh suku mana, etnis mana, warna kulitna kumaha, bahasana kumaha, bangsa mana teu dina Islam mah. Sebab Islam mah ajaran rahmatan lil alamin, ajaran welas asih teh ka kabeh. Lil alamin teh welas asih teh ka kabeh. Memangnya aya tumpah-tumpah eta oge. Tangtu welas asih kanu jadi kulawarga bakal beda, bakal leuwih tibatan kanu sejen. Gitu kan? Tapi secara umum bahwa welas asih nu diajarkeun ku Allah ka hamba-hambana anu beriman eta kudu ngurung kabeh makhluk Allah. Welas asih teh kudu ngurung kabeh makhluk Allah. Aya nu dikecualikeun aya eta oge setan iblis. Jeung sifat-sifatna jeung kalakuanana gitu kan. Anu mana kalakuanana teh nyaeta ngajak doraka ka pangeran da eta mah tong dipiga deudeuh tong dipikanya. Lian teh eta mah urang teh kudu deudeuh, urang teh kudu nyaah. Di antara bukti deudeuh nyaah naon? Di antarana nyaeta kudu ngadoakeun. Nu kafir ge kudu didoakeun, sing menang hidayah, sing menang iman, sing menang Islam. Maotna sing aya dina iman Islam sehingga teu aya satupun manusia angin kabeh jadi ahli surgana Allah taala. Tuh apaan cenah ku Allah geus ditangtukeun ke mana neraka teh lolobana jalma-jalma anu teu iman. Itu mah urusan saha? Urusan Allah ya. Tong sok pacorok kokot. Ulah sok pacorok bagian nyiptakeun urusan saha? Nyahirupkeun, ngamaotkeun itu. Mere hidayah sareng nyasarkeun kabeh hakikatna urusan Allah taala. Ayeuna urusan urang naon? Hanca urang mah iwati taat ka pangeran. Hanca urang mah ibadah we ka Allah taala. Kitu hanca urang mah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanca saha tah? Nganyahukeun takdir hade goreng. Ingat, eta mah hanca saha? Hanca Allah.
Urang manekadkeun bahwa sakabeh naon bae nu tumiba ka makhluk eta teh geus ditakdirkeun ku Khaliqna ku Allah. Kabeh aya eta kabeh kalawan pangersana Allah. Eta kabeh kalawan kakawasaan Allah. Sagala rupana diatur diurus kusaha ku Allah, dirajai kusaha ku Allah. Geus sakitu iman geus. Ayeuna hanca urang kumaha? Garapan urang dina hirup ngan hiji ku Maula we ka Allah. Sakitu. Ku Allah teh kan urang teh dipiwarang ya iman ka Allah mangga kaulan abdi iman. Dipiwarang iman ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge ka para rasulna Allah, kana kitab-kitabna Allah, ka para malaikat Allah, ka akhirat, kana poe akhir, kana poe kiamah, kana takdir, kana sagala nu didawuhkeun ku Allah dina Qur'ana, kana sagala nu didawuhkeun ku junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadisna anu sahih sarta mutawatir. Urang kudu iman. Amanna abdi iman kaulanun ya Allah. Ya hanca urang. Geus iman kudu kumaha? Allah teh kadua ka urang teh miwarang amal. Miwarang digawe bahasa agamana wa amilu solihat amal soleh. Naon bae pagawean anu diparentahkeun ku pangeran eta pagawean adalah keur kasalamatan, kabagjaan, kemuliaan manusia, bahkan efekna kapapada makhluk Allah jadi kabagean efekna kahadeanana. Sing inget ya, yakinkeun boh di dunyana, boh di alam kuburna, boh di akhiratna ta ieu pagawean anu ku Allah diparentahkeun. Kudu diyakini eueuh hiji item pagawean anu ku Allah diparentahkeun ka hambana, angin eta pagawean mun dijalankeun ku sahabae hambana maka eta hambana bakal meunang kasalamatan, kabagjaan, kemuliaan nu hakiki nu abadi. Cing ingat kudu diyakinkeun ulah aya ragu naon bae nu diparentahkeun ku Allah, naon bae nu dilarang ku Allah subhanahu wa ta'ala sekecil apapun hartina eta teh adalah perkara anu matak ngarugikeun, nu matak nyilakakeun, nu matak ngajadikeun dirina hina, dirina runtuh, reputasina, prestasina, prestisena hancur. Tong dilakonan eta matak cilaka, matak rugi sekecil apapun disebut dosa. Dek dosa hate, rek dosa badan, anggota badan, sekecil apapun tong dilakonan. Yakini ku ati urang, yakini. Sehingga urang kudu sadar bahwa naon bae karugian-karugian, kahinaan, kecilakaan anu nimpa diri urang sararea manusia, boh di dunia, boh di kubur, boh di akhirat, eta teh karena sabab laku lampah urang nu goreng we, nu sulaya jeung laku lampah nu ku Allah diparentahkeun. Nu matak langkah pertama lamun urang menang kagorengan naon bae, musibah naon bae, langkah pertama balik ke Allah. Langkah pertama istighfar. Sok koreksi naon kalakuan urang sararea anu Allah teu ridho teh. Rek kalakuan ati, rek kalakuan badan, ecakeun ku urang, tobatan ku urang sararea, kan istighfaran ku urang sararea. Ieu langkah pertama. Sabab naon bae kagorengan nu teu bima ka urang, nu jadi sabab biahna naon, nu jadi sabab biahna mah urang ngalakonan naon bae laku lampah anu ku Allah teu dipikaridho. Sabab laku lampah anu ku Allah dipikaridho mah kabehana ge matak untung. Nu sejen kan non muslim ge kabagean untungna. Kan? Satu hewan kabagean untungna. Nu matak jelema nu nyebarkeun ilmu, jelema nu ngaji ilmu pangeran, kadituna ngamalkeun ilmu, nepi ka ngajarkeun deui ka nu sejen, didoakeun ge ya ku kabeh malaikat nu aya di langit, ku kabeh
sato hewan anu aya di bumi kabehanana termasuk lauk cai ngadoakeun kabeh. Naon sababna? Sabab lamun ieu ilmu pangeran kan, ieu amal soleh dijalankeun ku manusia, efek positifna kahadeanana eta bakal melimpah ka sato hewan ka kabeh. Moal aya nu diruksak, moal aya. Kan dina ajaran Islam diharamkeun ngabunuh. Nu meunang dipaehan dikonsumsi oge diharamkeun ku cara aniaya. Tuh, teu meunang ku cara aniaya teu meunang. Masya Allah. Pahami ku urang sadayana. Ta ieu jarah ya silaturahmi. Ieu teh amalan anu ku Allah diparentahkeun disebut amal ibadah anu bakal berefek hade. Hatta kanu geus maot. Lain ku bedah ka karuhuna wungkul ajaran Islam mah. Kudu kanyahoan ku sararea. Najan teu wawuh, najan teu salemur, najan teu sabangsa, ngaran eta jelema muslim geus maot oge kudu tuluy didoakeun, kudu dijarahan. Aya kuburan astana deungeun-deungeun. Kan ku urang kaliwatan niatan ku urang jarah ibadah eta uluk salam sok ngadoakeun mangmintakeun hampura ka Allah taala keur dulur-dulur urang muslimin. Da ieu sebagai bukti welas asih nu ku Allah diajarkeun melalui ajaran anu ku Allah diwahyukeun ka para rasulna wabil khusus ka nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang ke kuburan lain dek nyembah. Hatta ka nabi ka rasul moal aya muslimah. Rek naon? Rek numpahkeun rahmat. Welas asih wujud welas asih teh kaynya nganjang kanu geus maot oge longok. Teu kan? Sabab dina ajaran Islam ya nepi ganjaran dulurna muslim keur dulurna muslim eta nepi kali kubur nepi uluk salamna nepi oge jalma nu geus maot kabehana ge ku Allah taala dibere ngadenge ka ahli dunya hatta kafir sekalipun dibere ngadenge sadaya oge ngan teu bisa ngajawab kan teu bisa ngajawab. Ai jalma muslimah biasa we ngadenge ngajawab biasa. Hanya tak urang sadayana khususna ieu mah pribados dongkap ka dieu teh itu dek ngalaksanakeun kewajiban muslim dengan ka muslim terutama kanu jadi karuhuna aya leuwih. Naon leuwihna teh apan ari anak kakolot incu ka aki mah ka karuhun aya tamah kewajibanana oge lain aya tamah lain dina syariat oge aya kewajiban mangjakatankeun aya tuh aya kakaruhun maka luhur kahandap aya aya kewajiban ngaresikoan aya tuh aya tuh nah iya ya kelebihan malah henteu orat gitu kan tuh kecuali tina bujal kana tuur malah aya waris jeung sabangsana aya. Da ieu perlu kauningan ku urang sadayana. Ieu pribados dongkap ka dieu ka karuhun sorangan. Aya kawajiban nu leuwih katamah-tamah aya deui nu leuwih. Naon nu leuwih teh? Nyaeta ilmu agama iman Islam. Pribados menang iman Islam teh pangheulana teh ti inung bapa. Tinung bapa ari apa teh ti saha apa teh nampi iman Islam teh tinu jadi ramana tinu jadi ibuna ramana teh mama eyang bojong eyang Muhammad Hasan Mustawi mama eyang bojong ti saha tinu janten ramana pangpayuna teh kitu ti saha teh nyaeta ti Muhammad Hasan Manafi eyang Muhammad Hasan Manafi ti saha ti ramana ya memeh tinu sejen teh kitu ti ramana menerima iman Islam agama teh ti saha ti kadiam ti saha ti ramana nyaeta ti Ishaq ti saha ti ramana nyaeta ti Bukhari itu tuh kuburanana di Sumedang di Gunung Puyuh
caket Pangeran Sumedang cut nyadin di dinya. Ari Imam Bukhari ti saati ramana nyaeta ti dieu ramana teh yang dalam Ibrahim Sipati ieu. Yang dalam Ibrahim Sipati gaduh saderek, kan? Yang dalam Abdurrahman tuh di Bojong. Yang Abdurrahman teh karuhuna dalam Bandung, kan? Bupati Bandung. Ari nyana kagungan saderek ya teh yang dalam Sumagiri di Ongkoh. Anjeunna kagungan putra deui sajabi teh Mah Bukhari teh nyaeta Mah Pangulu Muhammad Hasan. Ai Mah Pangulu Muhammad Hasan teh mertuana Eyang Agung Mahmud. Eyang Agung Zainal Arif Mahmud radhiyallahu anhum ajmain nyaeta kagungan putri Mah Ibu Kasinah nya kagungan putra gitu kan. Saha Ma Acah kagungan putra saha nyaeta Mama Eyang Cibaduyut Eyang Muhammad Zarkasih Cibaduyut dan sok dijarahan ku urang tuh ya jalurna teh kitu nya eyang dalam di dieu putra saha menteri putra yang dalam Angayuda Cicapar eta Situangi yang dalam Angayuda Cicapar teh muridna eyang dalam Haji Abdul Manap Mahmud radhiyallahu anhum ajmain ngaosna teh sareng sana sareng yang Sapi'i Cijenuk rakana Maulana Mansuruddin Cikadueun sok nyamper cenah ka dieu gitu yang dalam Ibrahim nuju murang kalih keneh sok ngiring ka Mahmud gitu kan dina sapalih riwayat mah yang dalam Ibrahim teh oge janten mantuna yang dalam Haji Abdul Manap Mahmud radhiyallahu anhum ajmain. Ari eyang dalam Angayuda Cicapar putra saya yang dalam eyang dalam itu tuh Ciminyak yang Rangga Abdul Ghalib Ciminyak yang Rangga Abdul Ghalib putra saya putra eyang Sontohan Kunur tak iya makomna teh tak iya cakat di payunan urang paling ditu kalangkungan paling jalan ka ditu mah yang Sontohan Kunur teh rayi na eyang Sontohan Kobul raka na eyang Sontohan Kundu nu di Kerkop Cimahi eyang Sontohan Kunur putra saha ajeuna putra eyang Sontohan Kartimangala di Sarimangala di ditu tuh di mana eta teh Sinangkarta eyang Sontohan Kartimangala putra saha putra eyang Sontohan Kiai Gedeng Rungkang saur apa makomna dua tak ieu hiji cenah di dieu nyata caket eyang dalam eta eyang Sontohan Kunur eyang Sontohan Kiai Gedeng Rungkang mantenna kang putrana saha putrana eyang Sontohan Sangadipati Kartamana Cikabuyutan radhiyallahu anhum ajmain anjeunna teh buyutna Prabu Siliwangi itu buyutna Prabu Siliwangi tah ieu agama ieu ya ieu teh agama teh lain pamanggih tina kertas lain tapi pangheulana nu jadi guru teh inung bapa pangheulana teh maka kewajiban anu jadi murid nu menang ilmu tin inung nati bapana komo eta teh plus guruna kudu ihsan kanu jadi guruna kudu ngamuliakeun kanu jadi guruna da ieu mah lain samata-mata bapa wungkul lain samata-mata aki wungkul lain tapi ieu mah sanad kailmuan sanad iman sanad Islam sanad agama ieu ya jadi aya leuwih dek jarah teh ciga ka para wali songo da eta mah sanad ilmu sanad iman sanad Islam aya leuwih beda jeung ka umum ieu ya, jarah ka umum wae urang teh geus disunatkeun komo jarah kanu soleh komo jarah ka ulama komo jarah ka wali komo nya wali nya eta mah karuhun sorangan tuh yo jadi aya tumpah-tumpah nu mawi wajar lamun ayeuna dina ieu saat beureun sararea pada boga pikiran sarua kitu wajar jolbrek we kitu wajar tanpa dipanitiaan tanpa aya anu dasararea ge meureun pada ngaji teu kan mangrupakeun kewajiban ti pangeran ti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Ayeuna pribados ka dieu sanes ukur bade ngajarahan yang dalam Ibrahim wungkul. Diniatan teh bade ngajarahan kumwe para wali nu aya di dieu, malah bade diuluk salaman wali anu aya tuh di yang dalam Angayuda Cicapat gitu kan, nu cara rakat di dieu bade dikumkeun di dieu. Malah ayeuna bab hadiah mah bade sadayana karuhun teh ya, bade dihadiahan insyaallah anu kadada kaduga. Insyaallah kan kitu tah tujuan pribados dongkap ka dieu. Di samping teh eta tujuan pribados dongkap ka dieu teh sono we. Manya teu sono atuh incu kanu jadi aki nya. Tong borok kitu kan tukang manuk ka manukna sok sono. Nu boga ucing ka ucingna sok sono. Teu kan? Komo ika pamajikan ka salaki mah. Ari ieu kakaruhun sorangan komo sanad agama pantes lamun teu sono. Ngaran sono mah tuh teu bisa dihalang-halang. Ulah sia, ieu teh keur corona atuh ingat teh sono kumaha. Sono mah tuh teu bisa dihalang-halang, ngaranna ge sono gitu kan. Di samping di sono khusus pribados. Ieu mah khusus pribados ieu, moal membawa batur. Naon? Butuh naon? Butuh we, butuh ku barokah karuhun, butuh ku doa karuhun, butuh ku syafaat karuhun, da karuhun teh wali. Ari pribados bocokok. Tuh kan? Butuh aya dongeng. Ya aya dongeng. Wali mah ieu merhatikeun nu hirup. Dongeng kieu apa? Ngantos ngadongengkeun kieu ka pribados. Baheula memeh Jepang datang di makom eyang sontoan kunur teh. Disada makamna teh gegedegan deg kitu tah disada atuh pada ngadeg-deg pada ngadeg teh naon da eueuh naon ngan eta sorat di jero kuburan disada baheula cenah memeh datang Jepang tuh aya saminggu najang dedegan teh kitu teh ai ku eta teh cenah ku tukang kuncena teh keur ngajempekeun jelema tuluy dirojokan bisi eta teh nangan naon eta teh dina jero kai teh sok aya geuningan manuk ieu anu sok nya caladi naon eta teh aya dirojokan teh kalakalalay we itu nu kalabur teh kan terus dedegan digedegan liren-lirena teh waktos ama Eyang Rene Eyang Ahmad Zakaria Rende radhiyallahu taala tuh mantenana jarah nya ngajak ka Mama Lebe di dieu Mama Lebe ieu saha ya sanes Mama Lebe nata ya ngajak ka Mama Lebe ki Lebe anteur itu urang jarah ka Eyang sumping teh kadinya ama Eyang Rende teh terasa uluk salam tahlil sabada tahlil anjeunna teh sila lajeng we sasaurana kieu sumuh terasa pamitan ku bahasa Sunda biasa di jalan naros ka aki Lebe teh ya saur ama Rene kadenge kusia Eyang dadawuh ari ka ama Rene teh sok nyebat Eyang deui aya ama Lebe aki Lebe nyangki teh ka Eyang teh ka anjeunana kadangu kumaha ceuk Eyang kadengena kusi lain sumuh lain aing itu Eyang sontohan gitu henteu sia mah jejewir teh siga jejewir katel sia cenah aing jadi katel pan badag tapi teu ngadenge panon siga mata peda we saudara teh kitu yeuh bisi hayang nyaho nu gegedegan teh kabeh para wali rundayan Cipatik Mahmud keur musyawarah kabehanana sabab engkerek aya ribut sakedeung deui ku ilaing mah kaalaman kami mah rek balik leres ama Rene wafatna teh pas Jepang teh kan ku ilaing mah kaalaman saurna teh ka aki Lebe teh tuh kumaha kulan musyawarah naon ieu ngamusyawarahkeun kumaha carana nyalametkeun anak incu tuh wali mah di jero kubur mikiran anak
Incu mata pribados musim corona kieu wah rame corona gembeurnya pribados oge datang ka kuburan eyang hoyong dipangjagakeun abdi jeung murid-murid abdi jeung nu cinta ka abdi kadayana we jamaah abdi ulah anu kakeunaan ku musibah ieu ku balai da geuning kitu karuhun teh jan eta teh bukti amarene ieu teh urang percaya ka amarene perjanten kana kawalian amarene maya bohong nyawe begitu datang Jepang anak incu saur apa anu kakeunaan ku pelor saurang oge dina musim perang nu kakeunaan ku pelor saurang oge apa ngadauhkeun tuh ya bisa hayang hafal walimah kitu nepi ka jeung musyawarah sagala rupa aya nu tubaros nah aya keteranganana dina Islam yen ahli kubur make jeung bisa nyalametkeun ahli dunya kantenan atuh ai waktu Isra Mi'raj teh yen para nabi teh sanes musyawarah sareng nabi urang sadayana di langit musyawarah berjamaah biasa cenah salat di Masjid Al-Aqsa berjamaah eta teh urang dunya urang kubur tuluy dugi ka Kangjeng Nabi Musa mah cenah dugi ka ngemutan umat Islam umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sieun cilaka lamun salat 50 waktu moal nu kuat menurut prediksi Kangjeng Nabi Musa harita moal nu kiat akhir naon bakal cilaka kabehana umat junjunan di akhir zaman dugi ka anjeunanana ngeruwih ka nabi urang sadayana nyuhunkeun supados paduka mulih deui ka Gusti Yang Maha Suci nyuhunkeun keringanan lain sakali nepi ka 8 kali bolak-balik lagi. Coba bayangkeun ku urang ngemutan saha Kangjeng Nabi Musa ngemutan anu bakal datangnya malah nu bakal datang gitu padahal Nabi Musa harita urang kubur urang dunya teh nya matak salah lamun aya pendapat yen syafaat teh engke poe kiamah di kubur mah eueuh syafaat salah Kangjeng Nabi Musa teh lain urang akhirat urang kubur jang apan acan lain kiamahna ge lain tah kitu kata mi aya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manten nuju ngariung sareng sahabatna tidinya manten ada dawuh ka para sahabatna dawuhna kumaha ra'aitu Ja'faran fi rifqatin minal malaikah yubashshiruna ahla bisyah bil madar kami ningali ki Ja'far Sayyidina Ja'far teh kapira ka anjeunana saderek Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu ajma'un kami ningali ki Ja'far jeung rombongan malaikat babarengan keur ngahujanan kota Bisah nu aya di Yaman. Allah mere gembira mere kabungah ka ahli kota Bisah nu aya di Yaman kota Bisah teh saha anu nurunkeun hujan babarengan jeung malaikat teh saha Sayyidina Ja'far ai Sayyidina Ja'far teh kapira kajungjunan ari anyana teh sanes tos pupus mohon anyana urang dunya urang kubur teh nya urusan hujan wae ngahujanan milu jeung malaikat perhujanan ya hujanan ka dieu milu alet-aletan jeung malaikat tuh loba deui keterangan nu moal mahi lamun dicaritakeun di dieu moal mahi da ieu mah da dongengna ge heuh lain meunang badami pribados rek jarangan ieu mah jeung diasongan mik sagala rupa gitu nya sakalian we klarifikasi bisi aya anu mempertanyakeun naha make kikieu anjeun sabangsana gitu kan sarua ge wallahu alam angkat tangan teuing atuh da ieu mah da geus dikeresakeun kieu we pek tingali WA pribados berbes boga grup sababaraha puluh aya sugan himbauan urang jarah ka Cipatik gitu kan da pribados mah di Mahmud ge ngomong pribados rek jarah jadi teu aya pengajian kitu kahartos henteu gitu bisi nudingkeun ka pribados omat tong nudingkeun ka pribados ulah nudingkeun ka abuya al-burdah atawa ka sahabae da teu aya kepanitiaan dina isaat kahartos henteu kusadayana nya urang doakeun sadayana pamarentah urang teh butuh didoakeun ku urang ya sing aya dina mulus rahayu berkah salamet
bangsa negara urang sadayana salamet tina sagala hal anu matak nyilakakeun ieu bangsa jeung nagara, anu matak ngahinakeun ieu bangsa jeung nagara, anu matak ngarugikeun ieu bangsa jeung nagara ya. Oke ayeuna aya isu-isu segala rupa di zaman kiwari, isu-isu PKI bangkit lagi. Pokona urang saraya mah urang ngadoa we lah sarareanya. Urang ngadoa ada urang mah teu nyaho. Jeung ayeuna mah jeung campur jeung politik itu ieu teuing teu nyaho. Urang mah urang ngadoa pokona bangsa jeung negara Indonesia sing mulus rahayu berkah salamet. Kalawan syafaat karomah kemuliaan anak karuhun-karuhun para wali anu ayeuna dijarahan ku urang sadayana. Wabil khusus karuhun anu aya di Cipatik ieu khususna sagala doa urang sing diijabah, nu bogoroga hutang sing gancang dilunasan hutangna ku Allah, nu garering sing gancang dicagerkeun deui ku Allah, nu aya bingung susah galau stres sing dicabut diganti ku katenangan dina hirupna, diganti ku kamaslahatan dina hirupna, sing dipunuhan atina ku kayakinan anu sampurna, ku akhlak anu mulia, dibersihkeun tina kabeh panyakit ati panyakit lahir, disucikeun tina akhlak anu tercela, dijauhkeun tina sagala balai, tina sagala musibah, tina sagala fitnah lahir jeung batin dunyana jeung akhiratna, diparanyangkeun umur sararea kalawan pinuh ku rahmat jeung keberkahan ti pangeran, pinuh ku pituduh jeung pitulungna, pinuh ku rizki hissi rizki ma'nawi sararea, oge sararea sing dipinuhan dadana ku cahaya ilmu nu manfaat, ditambah-tambah ilmu nu manfaat, dimanfaatkeun ilmu nu tos diwurukeun ku Allah kana ati sararea. Oge muga Allah Subhanahu wa taala ngahijikeun urang sadayana sareng para kakasihna, muga ngamulhakeun ngagabungkeun urang sadayana ka para ulama-ulama para wali karuhun guru-guru urang sadayana anu marulia, urang jelema anu teu boga nanaon teu bisa nanaon, urang jelema anu pinuh ku doraka, urang jelema anu bodoh, urang jelema anu saeutik amal soleh, lolobana kagorengan, siksaeun wungkul, muga-muga urang sadayana sing kakelek kasangkeh ku karuhun sadayana. Tah sakitu ti pribados nya, sakitu ti pribados hapunten dina sagala kalepatan kaluputan, engan pribados bade nyuhunkeun ka guru urang sadayana Abuya Al-Burdah kanggo mimpin jarah pribados gitu kan. Da pribados ieu dek miluan moal. Sakit miluan mah urang sakantenan panginten diusulkeun ka Bangsa Al-Burdah teh acan jarah ieu teh jarah tahlil mangga disangageun ka anjeunanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah idem tadi ke pangresa Abuya. Oke segala rupana idem ya. Cuman ayat tambahan seetik teh Kang. Kumaha tamahanna ari Abuya mah klarifikasi tentang keayaan acara ieu ziarah anjeunana. Ari Akang mah lain. Akang mah kieu sakumaha biasa kewajiban anak injuk anu jadi karuhun oge geus jadi baku tiap tahun apal sararea Cipatik jeung naon Mahmud ya. Tah boro hancan nu biasa we hancan teh henteu make urusan teh koordinasi jeung pejabat pemerintah aparat henteu. Naon sababna? Sabab da unggal tahun osok koordinasi jeung pemerintah setempat. Tapi kelihatanana ya dingin-dingin saja, adem-adem saja, biasa-biasa saja. Pemerintah henteu ngaganggu, henteu ngahalang-halang, malah kabung-kabung ngadukung. Nu matak ieu pelaksanaan zarah di dieu teh ya seperti tahun-tahun anu biasa ya. Tapi kulantaran Akang jeung sararea padanya bahwa situasi adalah situasi masih dalam keadaan naon teh
ya COVID-19 teh ya. Nah, mata akang teu ngajak caruai. Akang teu ngumumkeun. Teu ya. Akang ngumumkeun ngajak teu? Teu ya. Tah. Cuman begitu kamari malah penting aya WA. Dina WA teh aya spanduk tuh nu dihareup. Spanduk dihareup anu make logo ti Koramil, logo ti Kapolsek, logo ti kacamatan, logo ti MUI. Ya, sehubungan situasi pandemi ya COVID-19, maka acara haul tahunan di Pataruman ditangguhkan gitu. Aya nu maca teu aya? Nah, gitu. Akang dina saat ayeuna kabingungan. Tapi sok sanajan bari kabingungan, eueur akang khususna ya mah. Ya. Akang selalu akang rek taat ka pamarentah. Sekali deui. Akang selalu rek taat ka pamarentah selama pamarentah mawa kana jalan benar, kana jalan alus. Selalu jeung akang ka sararea nganjurkeun. Ya, sararea kudu taat ka saha? Ka pamarentah selama pamarentah itu mawa kana jalan bener jeung jalan alus, malah ieu teh ajaran agama Islam, perintah Allah, perintah Rasul, atiullah wa atiur Rasul. Sok sanajan kebijakan-kebijakan pemerintah dina waktu ayeuna ngabingungkeun akang. Akang bingung ku kebijakan-kebijakan pemerintah, meskipun pemerintah itu mengadakan kebijakan itu karenanya nya ngan akang nu bodoh bingung. Kumaha bingung teh? Ieu masjid ditutup taraweh teu meunang, tuluy ayeuna jarah Pataruman silaturahmi itu ditangguhkan. Ya siap. Siap mengikuti. Malah kan jumaah loba urangnya anu naon? Anu ngagugunya ka pemerintah. Aya anu teu jumaah, aya anu liburnya. Ya, aya anu teu ngahiji tarawih berjamaah kan? Dalam arti ieu adalah bener-bener rakyat ngagugu. Taat ka saha? Ka pemerintah, ya. Meskipun ieu teh kebijakan pemerintah cek akang oke. Naon membingungkan. Kumaha ari masjid itu ditutup ngagugu, hari taraweh ditutup ngagugu, hari jumaah ngagugu, ayeuna haolan ditutup oge eudeuh ngagugu, eudeuh malah eueur ngagugu da teu ngajakan. Tapi ari wisata tempat-tempat objek wisata ayeuna teh geus dibuka ku pemerintah teh. Tah kitu. Pasar-pasar itu ditutup. Tayeta kebijakan naon? Membingungkan. Duka salah jeung bener nama duka ngan membingungkan saha? Akang sorangan maraneh dek bingung dek teu terserah maraneh. Ngan akang sorangan naon? Meskipun kebijakan ini membingungkan, akang sorangan bingung, tetap akang rek ngagugu ka pamarentah gitu. Moal naon? Moal ngabangkang. Ayeuna cenah diundurkan acara naon? Acara haul nu matak tes tong lila teuing buru-buru urang bubar. Kartin teu? Akang sejak mentaati ka saha? Menghargai ka saha? Kulantaran maraneh geus dararatan ka dieu, akang rek mantuan polisi ayeuna. Akang rek mantuan tentara ayeuna. Sararea tong tulus baralik deui tong ngajar dog di dieu nepi ka magrib. Kardi teu?
buru-buru balik, buru-buru balik, buru-buru bubar, ya, ayeuna buru-buru jarah, buru-buru ngadoa, geus jarah ngadoa, balik, kahardin teu, dan keten demeuleuhkeun nama lain kanu jauh kasih lain, demeuleuhkeun nama ka saha, ka Al-Burdah, ya Al-Burdah ya nu ngagerakkeun kieu teh kan kitu. Al-Burdah nu ngabedegong jeung ngabanggang ka pamarentah teh kan mungkin kitu. Ayeuna secara tegas akang taat ka saha? Jeung memerintahkan ka sararea kudu taat ka saha? Jeung akang mewakili pemerintah ayeuna acara kudu bubar. Di mana geus beres? Kardin teu poe Ahad engke akang mah ngan sakadar merenya lain dogajak lain mentong kira-kira dicari ku pemerintah tong ngan akang mangabejaan Ahad engka teh haul aki akang sorangan jeung aki abuya di Bojong Ahad engke teh Kardin teu ngajak lain anu ukur merenya dek datang di pandole di urusan ieu mah incuna ka saha ka akina ka hardin teu tak kitu ka sarereanya sekali deui ngajak teu mengerahkan masan teu ngan merenya akang jeung incu mama Bojong erek naon erek jarah di mana di Bojong insya tak kita we ka sarere pek buru-buru euy ayo darang tuh urang bubar ayo darang tuh ayo